Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nepangkeun abdi Danu. Abdi Megaloman. Doleres ditaros teh ari mani. Abdi Andi. Kelarasan orang teh menuju di klaster Arca Manik. Anu memang wilayah cakep tadi itu kadieu lokasinya strategis. Ke Jalan Soekarno Hatta caket, ke Ahana Sution caket, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, kampus itu memang selling point teh cara pisan sareng naon nu dipriogikeun ku ibu bapak teteh akang nu aya di Bandung Raya. Ieu Pani nuju di mana ieu teh? Ieu teh nuju di daerah Arca Manik, Kang. Oh, nuju di daerah Arca Manik. Kemudian ieu teh klaster Arca Manik ieu teh klasterna. Klaster Arca Manik. Tong disebatkeun etana. Mohon da hese. Penasaran kan? Ieu teh ya bumi tipe konsepnya naon itu Pani? Skandinavian Industrial. Skandinavian Industrial. Ayeuna orang rada cakep ya orang tinggal. Enggak. Tah ieu teh tampak mukana pasar layout payuna teh sapertos kieu. Ya Pani, Skandinavian ala Amerikaan. nah naon wae teh nu aya di payun teh. Karpotna cik eta. Tampak muka we ieu lebar panjangna ieu sabaraha ieu? Ini sekitar 8 atau 8 meter Kang. 8 meter. Soalnya ieu kan garasinya misah. Mohon. Misah jadinya. Orang main pasadna teh ya pola tali air teh paling mana nya? Oh itu. Luhur. Tah eta teh pola tali air tah di payuna teh. Terus naon ieu teh? Aya tamanna gitu. Dindingna simetris, aya dinding nu simetris nu mana? Iya, Kang. Ieu bata ieu nya. Tah. Ieu teh spesifikasi ruangan nama itu dipasihan 3 kamar tidur. Sadar mah 2 kamar mandi. Sok anu nu nyarios ya. Nah, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi Kang nya. Ambekan saya tahu biasa kunungan aya. Teras. Juga jelema anu. Objek kenapa teras? Nya kitu kan. Janten kieu Bu, ieu teh 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, aya carport kang asa mobil, taman depan, dapur, sareng ruang tamu. Kang spesifikasi ruangan mah engke tiasa diaos di link deskripsi di bawah video ieu. Itu sanes link Bang Inten di bawah deskripsi video ieu. Detail gua abdi didetailkeun di dinya. Tah ieu teh kaleresan unit ieu teh tos sold out. Janten bade dibuka konsepna sami sareng ieu. Kirang langkung aya sabaraha unit? Kan? Pani nu bade dibangun deui teh. Pokona mah coming soon we. Coming Coming soon teh. Aya. Lamun ayeuna dibongkar ayeuna hargina bade disebatkeun moal ieu teh. ulah waka ada coming soon. Coming soon. Bade anu digudugikeun, abdi nu atas ngajelaskeun. Mun hatur nuhun anu tetap standby, stay tune sampai akhir, dari awal sampai akhir biasanya. Tong hilap, subscribe. Sebae lo abdi Mas. Jadi matak subscribe we. Share jeung komen. Ngarah lancar. Gitu kan lajengkeun deui. Aya deui. Aya. Terus Saya wareg skrip abdi saya. Nya. Dan ka ibu, bapak, teteh akang anu ninggal video ieu nya abdi mah berharap video ieu bermanfaat kangge ibu tiasa ngabantos lah. Abdi mah sebatas nginformasikeun. Tapi bila mana ibu bapak periogi informasi nu detailna langkung jelas gitunya terkait tahap 2 di klaster Arca Manik ieu nu konsep bumina Skandinavian Industrial ieu tekap klik link di bio atau nomor WhatsApp di bawah deskripsi ieu. Tah engke ku abdi insyaallah di naon namina teh didugikeun naon ku ibu bapak periogikeun informasi ti abdi. Sakitu panginten nu tiasa didugikeun ku abdi moal seueur-seueur hatur nuhun. Langsung Nepangkeun abdi Danu. abdi bisa. Abdi Andi Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes.